kebun kacang can panen. Sabulan deui mun panen gitu. Kebun kacang mudah-mudahan lah hasil apa namanya mah kurang lebih sabulan deui. Pokokna mah kana naon usaha mah rek kana burang borong, rek kana jual beli, rek kana ternak, rek kana dagang bebas, yang penting halal. Jadi lalaki mau ulah bauan kudu daek ripuh, kudu daek perih amah jadi perah. Pokokna mah salam tinu burung.